Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui murid-murid Ibu sadayana di kelas 2. Sareng Ibu Adila dinu pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna di bumi? Dararamang. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dinten ieu pangajaran urang nyaeta ngeunaan mikaweruh huruf kapital atau mengetahui huruf kapital dalam tulisan atanapi huruf sambung. Aya 3 hal anu kedah diperhatoskeun dina nyerat huruf sambung. Anu kahiji bentuk hurufna, anu kadua ukuran hurufna, kedah ageung atanapi kedah alifna, anu katilu cara nyambungkeun huruf ka huruf anu sanesna. Jadi artinya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tulisan huruf sambung. Yang pertama bentuknya harus sudah hafal dulu. Yang kedua ukuran hurufnya, apakah itu huruf besar atau kecil. Dan yang ketiga bagaimana cara menyambungkannya. Ayeuna urang perhatoskeun contoh huruf bersambung. Berikut ini adalah contoh huruf bersambung ya. Ada huruf besar dan kecil, huruf kapital dan huruf kecil atau huruf biasa. Seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F sampai ke huruf Z. Seperti ini ya contohnya. Nah, ayeuna contoh kalimat tegak bersambung. Tadi tos apal hurufna, ayeuna contoh kalimatna sapertos kieu. Nah, aku anak yang rajin. Aku bisa menulis. Lani suka bermain. Nah, contoh huruf tegak bersambung kalimahna sapertos kieu nyeratna. Biasanya sadayana pasti. Mudah-mudahan. Murid-murid sadayana kelas 2 anu dipika cinta ku Ibu, kumaha? Tadi atas jelasnya anu dimaksudku huruf kapital tegak bersambung. Contohna sareng cara nuliskeunana. Tah ayeuna tugasna aya di halaman 42 mikaweruh huruf kapital. Mangga ditenan huruf kapitalna teras disalin ku hideuk. Jadi maksudnya silakan mengulang kembali tulisan aksara sambung yang ada di halaman 42. A tulis di sebelahnya A, B tulis sebelahnya B, persis sama seperti huruf yang ada di sebelah kirinya. Selamat mengerjakan ya, pasti semuanya bisa. Anak-anakku semuanya, silahkan berlatih di rumah yang rajin ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.